Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alurang ti kelas 11 MIPA 2 SMAN hiji Majalaya siap ngaramekeun Festival Mustika Rasa di Jawa Barat jeung Nusantara. Di dieu alurang bade ngadamel nasi liwet anu terkenal di Kabupaten Bandung. Wilujeng nyaksikeun. Nasi liwet mangrupakeun sangu anu dimasak ngagunakeun bumbu sapertos bawang, salam, sereh, uyah, atawa raiko. Jadi sanguna miboga rasa gurih. Nasi liwet mangrupakeun sangu anu terkenal di daerah Jawa Barat atawa Bandung. Biasana rencang nasi liwet teh sok jeung tempe, tahu, asin, daging, lalap, jeung sambel. Nasi liwet anu tos janten tadi teh alurang distribusikeun ka masyarakat satempat.